sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Huwa ari Allah eta alladzina anzala anu parantos ngalungsurkeun itu ladzi 'alaika ka anjeun alkitaba kana kitab kan minhu eta tetep dina itu kitab ayatun muhkamatun ari pirang-pirang ayat anu jelas wadihatu dilalati tegasna anu jelas tunjukna hunna ari itu ayatun muhkamat eta ummul kitab pokokna alkitab Quran. Asluhu tegasna asalna itu kitab al-mu'tamadu anu dianggetakeunna naon alaihi itu kitab fil ahkami dina pirang-pirang hukum. Wa ukharu jeung ari nu sajena eta mutasyabihat ayat mutasyabihat la tuqamu nu teu bisa kapaham naon ma'aniha pirang-pirang maknana itu mutasyabihat ka'awa ilis suwari sapertikeun pirang-pirang awalna surat. Wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah kana itu kitab Al-Qur'an kullahu tegasna kana sakabehna itu Qur'an muhkaman kana ayat muhkam fi qaulihi dina dauhan Allah uhkimat ayatuhu lapad uhkimat ayatuhu di makna annahu kalawan makna sanyana kalakuan sareng tingkah eta laisa henteu aya fihi dina kitab naon aibun katatadan wa mutasyabihan jeung Allah ngajadikeun mutasyabih fi qaulihi kitaban mutasyabiha di makna annahu kalawan makna sanyana kalakuan sareng tingkah eta yustabihu nyarupaan naon ba'du sapalihna Quran ba'don kana sapalihna deui fil hasani dina saena wasidqi jeung bener. Fa ammal ladzina mangka napon ari jalma-jalma fi qulubihim anu eta tetep dina hatena itu ladzina zairun ari mengkol mailun tegasna anu tondong anil haqqi jauh tina kebenaran ayat tabi'una maka nurutkeun itu siladina makana perkara tasyabaha anu saliru itu ma minhu tina Quran ibtigo al fitnati karena neang-neang kana fitnah tolabal fitnati tegasna neangan kana fitnah lijuhalihim karena kabodohanana itu ladzina biwuquihim kalawan tumibana itu ladzina fisyubuhati dina perkara anu syubhat walum si tegasna anu saliru wabtigo atawilihi jeung neangan takwilna itu Quran atawa mata syabaha tafsirahu tegasna kana tafsirna mata syabaha wa ma ya'lamu jeung taya anu uninga takwilahu kana takwilanana itu mata syabaha tafsirahu tegasna kana tafsiran itu mata syabaha illa kajaba sa'allahu Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah warasikhuna jeung ari jalmi-jalmi anu tumancem asabituna tegasna anu tumetep kabeh almutamakkinuna anu kongang kabeh fil ilmi dina ilmu mubtadaun ari lapan warasikhun jadi mubtada khobaruhu anu ari khobarna itu mubtada eta yaquluna lapad yaquluna ngarucap itu ar-rasikhun amanna iman abdi sadaya bihi kana itu matasyabaha ay bil mutasyabih tegasna kana ayat mutasyabih annahu sanyana mutasyabih eta min indillahi ti Allah
wala na'lamu jeung teu uninga abdi sadaya maknahu kana maknana itu mutasyabih. Kulun ari sakabehna minal muhkami tina ayat muhkam wal mutasyabih jeung ayat mutasyabih eta min indi rabbina ti pangeran urang sadaya. Wa ma yadzakaru jeung teu bisa nampa pitutur bidgomita kalawan didgomkeun tanah fil asli dina asalna fil dzalikan dina dzal ayat ta'adzu tegasna teu nampa pitutur illa kajaba saha ulul albab jalmi-jalmi nu boga akal sampurna. Ashabul uquli tegasna nu ngabogaan akal sampurna. Wa yaquluna jeung nyarios itu ulul albab aidon deui idza ra'au di mana-mana naringali itu ulul albab man kajalma yattabi'uhu anu nuturkeun itu man kana mutasyabih Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya la tuzigh ulah mengkolkeun Gusti qulubana kana hate abdi sadaya. Tumilha tegasna ulah mengkolkeun Gusti, ulah nyondongkeun Gusti kana itu qulub anil haqqi jauh tina kebenaran. Bimtigoi ta'wilihi kana neang-neang ta'wilanana itu mutasyabih. Alladzi la yaliku anu teu pantes itu takwil bina ka urang sadaya. Kama azzabta sapertos-tos ngamengkolkeun Gusti quluba ulaik kana hate-hatena itu jalma-jalma. Ba'da id hadaitana sabadana yen maparin hidayah Gusti ka abdi sadaya. Arsyadtana tegasna tos nunjukeun Gusti ka abdi sadaya ilaihi kana itu hak. Wahab lana jeung mugi maparin Gusti lana ka abdi sadaya miladun kati salira min indika ti Gusti rahmatan kana rahmat tasbitan kana tumetep innaka saestuna Gusti anta tegasna Gusti eta al wahhab dat anu seueur paparina. Ya Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya innaka saestuna Gusti eta jami'un nasi anu ngumpulkeun manusia. Tajma'uhum tegasna anu ngumpulkeun itu nas liyaumin dina hiji poe ay fi yaumin tegasna dina poe la raiba anu teu aya kamangmangan eta tetep syakka tegasna teu aya kamangmangan fi dina itu yaum wa ari itu yaum eta yaumul qiyamati poe kiamat. Fatujazihim maka ngabales Gusti kana amalan nas bi amalihim kana amalna itu nas kama wa'anta secara kentos ngajangjikeun Gusti bidzalika kana itu tujazihim. Innallaha saestuna Allah taala yukhlifu tenyulayaan Allah al-mi'ada kana pirang-pirang janjina mau'idahu tegasna kana janjina Allah bil ba'si kalawan ngabangkitkeun fihi dina bil ba'si kalawan kebangkitan fihi eta tetep dina lafad innallaha la yukhliful mi'ad iltifatun ari iltifat anil khitabi tina khitab wa yahtamilu jeung pantes naon ayyakuna yen bukti itu innallaha la yukhliful mi'ad min kalamihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala atau ayyakuna iltifat eta min kalamihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala wal gharadu jeung ari maksudna minad du'a tina ngadua bidzalika kalawan itu Rabbana innaka jami'un eta bayanun pertelaan anna hammahum saestuna kepentinganana itu rosihun atau ulul albab eta amrul akhirah urusan akhirat walidzalika kumargi kitu saalu marenta ulul albab astabata kana tumetep alal hidayati napakan kana hidayah liyanalu supaya ngahasilkeun itu ulul albab sawabaha kana ganjaran itu hidayah. Rawa ngariwayatkeun sa Syaikhon Bukhari sareng Muslim an Aisyah ta katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ngadawu Siti Aisyah tala maca sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata kana ieu ayat walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat ila akhiriha nepi ka akhirna ayat. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi, fa idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun alladzina ka jalma-jalma yattabi'una anu nuturkeun itu ladzina maka kana perkara tasyabaha anu saliru
minhu tina itu ma faulaika mangkari itu jalma-jalma eta alladzina jalma sumia anu sama sumia anu geus dicap sama anu geus ngecap geus nganamian sallallahu Allah fahdharuhu mangka kudu ngajauhan aranjeun ka itu ladzina warawa jeung ngariwayatkeun sa Tabrani Imam Tabrani fil Kabir dina kitab tafsir Al Kabir an Abi Musa al-Asy'ari katampi ti Abu Musa al-Asy'ari annahu sanyana itu Abu Musa al-Asy'ari eta samia parantos ngadangu itu Abu Musa al-Asy'ari an-nabiyya ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh kanjing Nabi ma akhafu ala ummati demi kasieun kaula ala ummati ka umat kami illa salasun angin illa salasu khilalin angin kutilu kacacadan wa zakara sareng nutur kanjing Nabi min hatina sapalihna itu salas teh ayyab tahayen muka ayyub taha ayyab tahayen muka ayyub tahayen terbuka lahum ka umat naon alkitabu Al-Qur'an fayakhudhuhu mangka ngalap kana itu alkitab sal mukmin jalma mukmin ya betagi anu neneangan ieu mukmin takwilahu kana takwilanana kana tafsiranana itu kitab walaisa sareng teu aya ya'lamu anu uninga takwilahu kana tafsiran itu kitab illallah angin Allah warrasikhuna jeung ari jalma-jalma anu tumancep fil ilmi dina ilmuna yaquluna ngadawuh itu rasikhun amanna iman abdi sadaya bihi kana itu kitab kulun ari sadayana min indi rabbina eta ti sisi Gusti abdi sadaya wa ma yadzakaru sareng teu nampa pitutur illa ulul albab ka jalma anu ngabogaan akal anu sampurna al hadis mata anjeun kana Bismillahirrahmanirrahim. Kamari parantos diuningakeun bahwa ayat Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang menjadi penyempurna daripada kitab yang lain. Aya pertentangan antara Al-Qur'an sareng kitab anu sanes baik dari segi sejarah, hukum, kisah, masalah akidah, aya pertentangan. Al-Qur'an dilungsurkeun sebagai penyempurna dina sadaya kitab teu parantos dilungsurkeun. Dina ayat nu salajengna nu ayeuna hiji dinten Kanjeng Rasul kasumpingan Bu Nasrani, orang-orang Nasrani sumping ka Kanjeng Nabi. Cek eta urang Nasrani mun teu lepat Muhammad salira pernah ngadugikeun anna Isa ruhullah wa kalimatuh ari Isa teh ruhullah, ruh Allah jeung kalimah Allah. Pernah teu anjeun ngobrol kitu yen ari Isa teh ruhullah? Tur Kanjeng Nabi laras cek eta urang Kristen hasbuna zalika fi kaunillah. Maka cukup keur kami jadi keyakinan yen Isa itu adalah anak Allah. Kusabab geus jadi keyakinan umat Islam oge yen Isa teh ruhullah, ruh Allah, maka teu jadi kamang-mangan deui keur kami yen Isa itu adalah Tuhan. Jika ruh diciptakan ku Allah diasupkeun kana jasad
kuring misalkan ieu ruh emin asup kana jasad emin, berarti nu ieu jeung itu teh sarua we emin naon bedana. Isa teh cek dina Quran ku Allah teh disebutkeun Isa teh ruhullah, berarti Isa itu Allah. Gitu. Jadi tong nyalakeun lamun kami ngagaduhan kayakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di debat kitu nya ku orang Nasrani Najran, ku orang Kristen ti Nazaret teh Kanjeng Nabi. Maka telami lungsur ayatnya. Lungsur ayatnya. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ku Allah diwartoskeun ka Kanjeng Nabi bahwa Allah ngalungsurkeun ieu kitab Al-Qur'an ka anjeun Muhammad, di dalamnya itu ada ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ada dua jenis ayat ditinjau daripada segi penafsiran ayat Al-Qur'an teh kabagi dua. Hiji ayat muhkamat, kadua ayat-ayat mutasyabihat. Nu kumaha ari ngaran ayat muhkamat? Ayat muhkamat mah nu geus jelas teu kudu ditafsiran deui, dibacakeun sab ujratna eta ayat ge kahartieun ku nu bodoh ge. Ari ayat mutasyabihat mah la tufhamu ma'aniha, moal bisa kapaham sagawa teu bisa sagawayah bisa maham kana eta ayat kitu. Contoh dina surat Al-Baqarah, dina awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tah ayat kahiji Alif Lam Mim, ayat kadua dzalikal kitabu la raiba fihi. Eta tos dua jenis ayat secara tafsir. Alif Lam Mim itu kalebet ayat mutasyabihat, ayat anu teu gampang dipahami maknana. Jadi maksud la tufhamu ma'aniha ya, dina tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, yang dimaksud dengan la tufhamu ma'aniha adalah la tufhamu bisuhulatin, teu bisa dipaham secara mudah. Jadi bukan berarti sama sekali moal bisa dipahami, tiasa bae kerjalmi-jalmi khusus, tiasa bae dia paham terhadap apa yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Jadi ayat Alif Lam Mim itu mutasyabihat, sehingga tafsir Jalalainnya lira nalika ayat-ayat terlebih huruf-huruf munqati sapertos kitu Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf, aranjeunna teu wantuna nafsiran. Ya. Bukan berarti teu aya khotir ka anjeunna pemahaman, namun teu saranggemeun we langsung diserat naon artina Alif Lam Mim, naon artina Yasin, naon artina Alif Lam Ra. Naon margina nu kitu disebut ayat mutasyabihat. Terkadang ayat sirullah, rahasia Allah nu teu dijabarkeun secara zahir ka umatna, ngalangkungan eta ayat mutasyabihat. Ari ayat nu kadua mah zalikal kitabu la raiba fih, Al-Qur'an itu isinya tidak ada keraguan. Bujeng-bujeng ku jalmi anu pinter dan anu bodoh ge ngarti yen Al-Qur'an itu yakin mutlak benerna. Tah maka di mana-mana aya ayat anu teu kudu make tafsiran, teu kudu mikir capek, diknu kitu namina ayat muhkamat. Nah, ieu urang Kristen datang-datang manehna ngajingjing ayat Al-Qur'an.
jika kasus baheula teh der mamawa surat Al-Maidah ayat war hari teh ayat 31 dar ieu genan ayat ti baheulana ayat urang Nasrani mamawa ayat Al-Qur'an ngajelaskeun yeuh Muhammad ieu teh kitab maneh ngajelaskeun kisah Nabi Isa cek Allah dina Al-Qur'an dina kitab anjeun yen Isa teh ruhullah Isa teh ruh Allah berarti Isa teh Allah jika ruh emin ditunda dina jasad emin nya emin teh eta teu dipisah mata tong nyalahkeun gitu. Nah, lungsur ieu ayat kahade eta kecap Isa ruhullah teh lain ayat muhkamat tong padu langsung di hukuman saujratna tapi ieu mah kahartina teh ku jalmi-jalmi tertentu ar-rasikhun jalmi anu ngagaduhan ilmiahna anu tinggi kudu paham nu sabenerna ayeuna tina segi alat heula ruhullah itu kan kalimah idofat ari idofat teh dua kata mun dihijikeun jadi makna hiji contoh meja maknana teh nya tempat suatu benda tertentu meja makan itu suatu aktivitas ketika meja jeung makan dihijikeun meja makan maka punya makna tertentu deui beda deui aya meja artina kieu aya makan artina kieu dihijikeun meja makan maka punya makna tersendiri. Nah, ruh jeung Allah di ruhullah ruh jeung Allah diidopatkeun dihijikeun maka muncul dina alat nalika aya kalimah idofat bisa makna min fi anu jadi teh lam nya bisa min bisa fi, bisa lam. Ruhullah itu maknana ruh minallah, ruh ti Allah. Jika kieu kenteng eta cenah engke atapna rek ku kenteng bajring atawa kenteng taneuh. Kenteng bajring itu idopat, dihijikeun dua kata. Kenteng taneuh ge kenteng jeung taneuh dua kata dihijikeun maka maknana kenteng tina taneuh kenteng tina bajaringan do gitu. Nah jadi ruhullah ge kitu nu dimaksud ruhullah lain berarti ruh Allah itu sendiri tetapi ruh ti Allah nu diciptakeun ku Allah disimpen dina rahim ti Maryam cukup ku alat kayak gitu. Nah makanya anu tiasa ngajelaskeun kana ayat-ayat mutasabihat disebut ar-rasikhun. Ya. Dina tafsir ge geuning tafsir kabagi 3. Ayat tafsir bil ma'thur, ayat tafsir tafsir bil ma'thur, ayat tafsir naon namina teh? Model ieu mah model Jalalain. Ieu tafsir anu jenis nu kahiji. Lapis sim kuring. Ya kabagi 3 jadi hiji ayat tafsir ngan saukur ngabukaan makna secara ringan. Ya sapertos tafsir iya tafsir Jalalain teu panjang lebar. Nu kadua ayat tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur mah nafsiran Al-Qur'an dengan ayat yang lain, dengan al-hadis, dengan asar sahabat. Contoh sapertos tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu tafsir bil ma'thur. Aya deui tafsir anu sok disebut tafsir sufi. Ya. Tafsir sufi itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi wal akhlaq, nyaeta jalmi-jalmi anu dikersakeun ku Allah memiliki ketajaman intelektual yang luar biasa dina bidang ilmu. Nah, ya, upami bade ngagali Al-Qur'an maka dia adalah seorang mufassir Al-Qur'an, ahli bahasa, ahli sastra anu leres katambah dinilai tina kasolehan. Gitu.
Jadi yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah mereka-mereka. Modal simkuring mah tetiasa nafsirkan Al-Quran. Da simkuring maca tafsir Al-Quran. Sanes tafsiran Al-Quran. Maca tafsiran anu sanes. Ulama-ulama anu tos tipayun, anu tos luar biasa keilmuanana. Simkuring mah bodoh. Sanes ulama ahli tafsir. Ngan diajar macakeun tafsir gitu. Kadang kawis ku Allah aya jalmi-jalmi tertentu anu diberikan pemahaman terhadap rahasia-rahasia ayat mutasyabihat. Nya kalebet tadi ayat anu tadi bahwa Allah nyebatkeun yen Nabi Isa teh ruhullah kahade da eta mah sanes ayat muhkamat. Ieu teh dina surat An-Nisa aya Nabi Isa ruhullah teh wa kalimatuhu teh teh dina surat An-Nisa. Sobi lamun ku urang ditingali dina surat Az-Zukhruf. Dina surat Az-Zukhruf keur nerangkeun Isa nu saujratna nu disebut ayat muhkamat jelas ka cida. Bahasana in huwa illa abdun an'amtu alaihi atau an'amna alaihi. Dina surat Az-Zukhruf, in huwa illa abdun, tiada lain Isa itu hanyalah seorang hamba ngan ku kami dibere kanikmatan nu beda ti batur. Nepi ka aya jalma nu geus maot dihirupan ku urang Nasrani mah itulah tanda ketuhanan dia, bisa ngahirupkeun jalmi nu geus maot. Padahal dina kitab anjeunna, dina kitab Injil nu ngahirupan jalma nu maot dina sejarah bukan hanya sekedar Nabi Isa. Ada yang dinamakan Sam'un, aya nu dinamian nabi-nabi anu sanesna aya, nabi-nabi anu sanes nu tiasa ngahirupkeun deui jalmi nu tos ngantunkeun. Kenapa mereka tidak diakui Tuhan? Kitu nya. Eta pedah dibere nikmat ku kami. Tah kunaon ari ieu urang Nazrani sumping ka Kanjeng Nabi mawa ayat eta wungkul. Kunaon surat Az-Zukhruf teu dibawa. Nu nerangkeun yen Nabi Isa teh adalah hanya seorang hamba. Nah, jadi pengetahuan kangge urang sadaya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kabagi dua, kahiji ayat muhkamat anu jelas nya teu kedah diemutan secara detil, teu kedah digali secara alat ya. Model alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Teu kudu ditafsiran deui entos eta mah kaharti ku urang ogena. Itunya. Tapi ketika sumping Yasin atau alif lam ra, wah bingung, atau ayat yadullah tangan Allah itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat teu kenging langsung diterjemahkan secara gegabah, teu kenging eta nu mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan ngajauhan tina hak, jalmi terhadap Al-Quran, terkadang ada orang-orang yang sok tahu, terkadang ada orang yang berani menafsirkan karena ayat-ayat mutasyabih sekeinginan hawa nafsu, sekeinginan kepentingan, kunaon keur ngabelaan kasubhatan, keur ngabelaan kalakuan anu tumiba ka manehanana li juhalihim biwuquhim fi subuhat wal libas. Jadi aya jalmi-jalmi anu sok mamake dalil Al-Qur'an, nafsiran Al-Qur'an karena demi kepentingan manehanana. Ya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nu uninga kana ta'wilan penafsiran anu saujratna hakikat kana tafsir mah mung saukur Allah. Ari ieu jalmi nyobaan nafsiran perkara-perkara mutasabihat sok aya istilah kirata. Geus puguh eta teh ayat-ayat Allah atanapi kata-kata kalimah syariat
dikiratakeun ta teh kalebetna zaigun disebutnya upami dina tauhid mah sok disebatkeun kaum mulhid nya jalmi anu mengkol-mengkolkeun makna daripada kata syariat anu tos jelas dipengkolkeun deui ya dikiratakeun padahal dina tafsiran jelas sanes kitu eta teh kalebetna zaigun nu engke tungtungna bakal kumaha bakal terjadi fitnah bakal terjadi bencana kejadian-kejadian hancur akidah ibadah teu bener gara-gara manehna asa bener nafsiran Al-Qur'an padahal tanpa ilmu anu mumpuni da lain rasikhun tu da manehna nama ngajina teu tamat teu pernah ngaji alat teu pernah ngaos ulumul Qur'an teu pernah ngaos kari-kari wantun nafsirkeun Al-Qur'an sekemauan maka apa yang terjadi al fitnah nu kejadian fitnah nu bakal aya sanes kebenaran nu bakal muncul tapi fitnah nu bakal aya warasikhuna fil ilmi yaqulun jalmi anu dipaparinan ilmu kalawan mumpuni oge keur nganafsiran kana Al-Qur'an ya cekap we kana ayat-ayat mutasabihat mah cekap kami iman upami kana ayat muhkamat kami siap ngamalkeun kana ayat mutasabihat mah kami iman cukup begitu ya jadi sadayana ayat-ayat Al-Qur'an kami siap ngamalkeun keur muhkamat lamun aya ayat mutasabihat kuring cekap iman geus sakit kitu seueur emutan kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab sadaya ayat Al-Qur'an boh nu muhkam atanapi nu mutasyabih sadayana yakin ti Gusti Allah bade Yasin bade Alif Lam Ra eta ge ngahaja we ti Allah keur naon atuh Allah nyieun ayat mutasyabihat nya alasanana Allah keur nembongkeun kemahabesaran Allah kemahabesaran Allah aya ayat-ayat model kieu be seorang kiai aya anu lurus-lurus we dohir gitu fatwa-fatwana teh aya deui kiai anu eta mah upami nyarios teh sok teka-teki wae eta mah mun nyarios teh sok teu langsung saujratna kadang-kadang kalakuanna teh nyeleneh biasana di urang di Indonesia mun urang mendakan dua tipe kiai aya anu saujratna nu dohir-dohir bae nyarita taranu aneh-aneh jeung aya hiji deui kiai anu sok aneh-aneh katingalina teh nyeleneh gitu maka umat Islam di Indonesia geus bisa menyimpulkan wah dasar pangarsa kiai eta mah lebih luhur darajatna dibandingkeun sareng kiai nu lurus-lurus bae nu biasa-biasa gitu. Jadi ketika ayat Allah nembongkeun ayat-ayat muhkamat tuluy Allah nembongkeun ayat-ayat mutasabihat tah Allah teh keur nembongkeun kebesaran Allah mun mahasa jelema mah nyelenehna makhluk gitu maka keur ningalikeun sanes Allah nyeleneh tapi Allah keur ningalikeun kebesaranna ngalangkungan ku ayat-ayat mutasabihat dibere teka-teki ta makhluk teh gitu ku Alif Lam Ra ku Yasin kumaha dipasihan teka-teki keur ar-rasikhun mah nampi ayat Allah anu mutasabihat teh langsung nambihan rasa iman rasa ajrih rasa mahabbah ka Allah langsung nambihan ku ayat-ayat mutasabihat teh lain kalahkan jadi kumaha lain kalahkan jadi kufur atanapi jantan fitnah kusumpingna ayat-ayat mutasabihat Rabbana la tuzigh qulubana tadi sering dibacakeun ku urang doa aya nu Rabbana la tuzigh kadang la tuzigh tuzil Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah mugi Gusti teu kenging mengkolkeun hate abdi nah tadi ngabahas bab qalbu deui nya tadi teh ya muqallibal qulub tabit qalbi ala taatik aya deui ya muqallibal qulub tabit qalbi ala dinik
Qalbu. Iki bab qalbu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ieu teh doa supaya urang dipaparinan ku Allah tumancem qalbu betah dina kataatan, betah dina hidayah, betah dina ngalaksanakeun parentah Allah. Rabbana la tuzigh qulubana nun Gusti mugi salira ulah mengkolkeun deui hate abdi. Ba'da idh hadaitana sabada Gusti tos maparin hidayah ka abdi. Wa hab lana min ladunka rahmatan paparin ka abdi sadaya rahmat ti Gusti. Tadi pada sabada riadohan aya rahmat itu apa? Kanyaah Allah itu naon? Nemrakna kanyaah Allah nalika seorang hamba netepan dina kataatan. Lamun aya hiji jalmi bisa taat eta teh keur dipikanyah ku Allah. Sehat belum tentu dipikanyah ku Allah. Beunghar belum tentu dipikanyah ku Allah. Naik jabatan belum tentu tandana dipikanyah ku Allah. Da tandana dipikanyah ku Allah mun Allah nakdirkeun ka urang keur ngalaksanakeun taat ka salira ka kanjeuna kitu nya eta tandana urang dirahmat ku Allah. Model ieu dina doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Gusti paparinan abdi hate teh sapapaosna dirahmat ku Gusti dina hartos hate urang teh lebih cenderung kana kataatan. Nalika hate cenderung resep kana ibadah, hate teh resep kana ngaji, betah kana berjamaah, resep kana maca Al-Qur'an, berarti tandana urang dirahmat ku Allah. Tapi ku lamun urang aktivitas urangna bertentangan tina amal ibadah eta, berarti tebih tina rahmat Allah. Kajeun teuing dohirna urang teh keur senang, loba duit, pangkat, jabatan naik. Ya. Tapi kana ibadah jadi kurang ieu teh. Berarti tebih tina rahmatna Allah. Innaka antal wahhab. Salah satu jenengan Allah teh Al-Wahhab. Hartosna anu seueur paparina. Ya. Dina penafsiran Al-Wahhab itu Allah tarap pilih kasih. Nusok ibadah dibere, nu purah doraka ge dibere eta Al-Wahhab. Upami aya jalmi namina Wahhab kudu bager. Udah aya pilih kasih ka sasahageuna. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aya nu jajahan ka sim kuring. Ya guru sih guru sim kuring. Walaupun guru teh cenah sabaraha santri salah satu guru abdi gitu. Sabaraha jang santri lah urang lembur be teh aya duka 5 duka 3. Ya cenah ku akang di jajahan gara ieu cenah mih loba santrina. Aya aya ieu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakeun eta wirid geuning seueur cenah mih loba santrina. Teu nembalan deui sim kuring teh. Ngan dina hate lah boro-boro loba saeutik kenan teu kaurus. Sieun isukan di akhiratnya. Mending keneh lah. Saayana sadikirimna ku Allah ulah ting diondang tuh. Kitu. Pokna teh deui cenah bisi jang dagang eta teh cenah matak loba engke teu nyalampeurkeun loba. Rek nyalon supaya leuwih loba nu milih panjang lebar eta ayatna cenah. Kadinya nya lompatna teh. Rabbana innaka jami'un nas. Nun Gusti saestuna Gusti eta jami'un nas nu ngumpulkeun manusia. Waduh. Liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ieu ayat teh keur ngabejaan yen manusia teh bakal dikumpulkeun ku Allah dina poe kiamah. Nah, kakak jadi kadinya geuning nya. Ngumpulkeun jalma supaya marilih ka urang. Ngumpulkeun jalma supaya balanja ka urang, supaya masantren ka urang. Pilih bendu ayat ieu dibacakeun. Tapi teh sawios nu priyogi mah mangga. Gitu nya lah.
Allah mengabejaan gitu. Sing sering orang ngadoa ieu teh Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ku munculna ieu doa ya nun Gusti pangeran abdi zat anu ngumpulkeun manusia jaga di poe kiamah. Isukan mah ti zaman Nabi Adam nepi ka lebur kiamah dikumpulkeun sadayana di alam ba'ats, di alam mahsyar. Sadayana dikumpulkeun rasa Allah ta innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah sulaya kana janjina. Naon janji Allah? Jalma nu taat pasti bakal diganjar, jalma maksiat pasti disiksa. Nah, jadi tos jelas sebetulnya mah ayatna geus muhkam. Ya, jadi lamun misalkan orang nganggap yen ieu teh jampe anu kahade bisi kalebetna jalmi anu mulhidnya tah. Tapi ayat tabaruk mah sejak tabaruk teh sawios oge ngan ulah nepi ka ieu aya teh paragi anu ieu aya teh paragi ieu kudu dibacakeun supaya anu henteu lah kitu nya entos aing ngalap keberkahan mamangga teh teuing bade ngamalkeun ayat nu mana bae ge ngan teu kenging ieu mah paragi anu atuh teu hade dipake nu sejen teh kitu nya ieu mah jang supaya teu teurak dikadek cenah ieu mah ngan teu teurak dipapatahan tah kan gitu. Nah, jadi tekenging dihusus-hususkan lah ya. Margi ayat Al-Quran mah bahasana ge syifaun ya, syifaun penyembuh ke segala, bahkan rahmatun jadi rahmat ayat Al-Quran mah keur segala rupa kanya Allah ngalangkungan ayat Al-Quran jadi tekeng dihususkeun deui da ku Allah ge diumumkeun ayat ieu mah ayat Al-Quran mah umum sadayana genan nya jadi syifa nya jadi rahmat keur urang teh kedah dihususkeun deui kecuali anu tos dicontohan ku Kanjeng Nabi itunya. Adapun ayat-ayat yang lain teu kenging bae. Jadi ku Allah ditegaskeun innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah teu sulaya kana janjina. Nu taat pasti bakal diganjar dikasawargakeun, anu maksiat nu kurah doraka pasti disiksa di kana narakakeun. Tah urang mah emut nakadinya we urang teh bakal dikumpulkeun isukan di akhirat nya. Lamun urang taat bakal bagja, lamun urang tukang maksiat bakal cilaka. Sakitu entos tina ayat ieu mah. Gitu. Saterasna hadirin cenah ge ya. Eta teh cenah dikomentar ku para ahli tafsir. Doa nu tadi Rabbana innaka jami'un nas. Nun Gusti saestuna salira teh saestuna Gusti teh eta nu ngumpulkeun manusia jaga dina poe kiamah. Nah hai ka dituna innallaha la yukhliful mi'ad teu innaka la tukhliful mi'ad teu kitu. Padahal enakna mah geus innaka mah innaka ka dituna ge ulah innallaha. Ya, nah eta teh disebut iltifat. Ya dina Johar Maknun aya iltifat bade iltifat sapertos dina surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Naik ka dituna iyyaka henteu iyahu kitu nya. Eta teh iltifat namina. Bade kitu bade ge sadayana dawuhan Allah sae cenah kitu. Tah maksud wal gordu minad dunya bidzalika Allah ngadamel eta doa ya Rabbana innaka jami'un nas lil yaumil la raiba fi kahade lain ajang dagang jang loba santri jang loba nu nyoblos sanes tapi bayanun anna hammahum amrul akhirah adinya anna hammahum amrul akhirah nu kudu kabayang kurang justru urusan akhiratna sapertoskeun aya ulama nu ngaijajahan surat Waqiah kitu sok cenah hayang beunghar mah hayang gampang rezeki mah tah amalkeun baca Waqiah da aya hadis nagenan kitu nya. Memang ti Kanjeng Nabi leres salah satu keistimewaan surat Waqiah teh kana gampil milik rezeki. Hayang dipilarian ku urang teh ngajaran dipilari lah sanes tafsir terjemah we tinggalian. Nah mana sugan surat Waqiah nerangkeun masalah bisnis teu aya. Sugan surat Waqiah ngajelaskeun masalah profesi keduniawian teu aya.
da dibaca teh surat Waqiah nerangkeun terjadina kiamat, terjadina aya surga, aya neraka, eta nu dibahas dina surat Waqiah mah. Oh jadi kaharti atuh hari kitu mah pangna jalmi nu maca surat Waqiah bakal dibeungharkeun sanes berarti ladang tina eta lapad matak beunghar sanes. Ketika manusia entos memahami kana eusina surat Waqiah sehingga cenderung sieun ku akhirat, cinta kana surga, benci kana neraka, nu akhirna jalma teh pi akhirateun we hate teh kadinya, maka otomatis lamun jalmi kolbuna cenderung kana akhirat, dunya bakal nuturkeun tah eta rahasiana mah Waqiah teh matak beunghar teh. Ari mah Waqiah dipuntir-puntir aing kurang kumaha cenah Waqiah dibaca ieu teh eueuh bae duit teh. Atawa salat duha kurang kumaha urang cenah salat duha. Gagal duha teh wah geus ngacaprak kayak kitu mah. Tujuanna duha teh syukuran ka Allah, emut ka akhirat, emut ka Allah. Tah lamun geus nyambung ka Allahna, geus nyambung ka akhiratna, maka dunya bakal nuturkeun kitu saleresna mah. Sanes kuda tiah salatna, sanes kuda tiah ayatna. Tapi ku eusina eta ayat ya sapertoskeun jalmi sarolat di mana di payuneun Ka'bah itu pantes salit jalma nu nyembah Ka'bah henteu nyembah robba Ka'bah gini matak di ku Allah di wawadian fal ya'budu robba hadzal bait di surat Quraisy kudu aribadah kitu ka pangeran nu boga baitullah ulah ibadah kana baitullah hade nitip hate engke nalika lamun urang dikeresakeun ibadah di payuneun Ka'bah lain nyembah batu aing mah nyembah kanu ngadamel batu kitu nya ade sanes kana batuna teu mengkol tah akidah tos gitu cenah tos lah wallahu a'lam.